Pantesan awewe resep digelang-gelang ternyata emang ngeunaheun euy. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah jadi urang teh arek ka salah sahiji tempat salon nu aya di daerah Cidokom. Di pertigaan Gobang tinggal asup ke arah Cidokom guys. Nah ti dieu teh jarak ka lokasina mungkin aya sekitar 3 menitan. Tinggal tuturkeun terus jalanna sampai ka Panggih Plang warna pink. Nah ini dia ka Panggih oge heueuh. Ngaranna teh Raja Salon nu aya di lemburan Lebak Ela. Tempat lokasina pagigir-gigir jeung klinik atau dokter. Jadi lamun misalkan kurang apal mah gampang aya patokanna heueuh. Tuh tempona tina tulisanna oge sagedena. Oke ayeuna urang langsung asup sakalian arek nanya-nanya heula. Pas datang ka dieu teh disambut dengan ramah-ramah. Di dieu teh salah sahiji tempat salon nu paling bestseller. Tuh tempeu naon guys, menu-menuna oge loba. Nah kabenaran ayeuna Raja Salon keur ngayakeun promo. Mulai teh ayeuna sampai ka malam takbir guys. Panjang pendekna rambut pokona mah tetep hargana sarua. Oke lanjut. Pas urang datang ka dieu teh bener-bener keur ramena jasa. Sampai ka bangku-bangkuna oge meuni pinuh. Nah mangkana jadi salah sahiji tempat salon nu paling bestseller guys. Di dieu teh menu-menuna lumayan komplit. Aya nu keur disemuting, aya anu keur disebrot-sebrot. Ajuna aya oge anu keur make nail ART atau asisten rumah tangga. Nah iya ruangan khusus ejeng masang bulu mata, sulam alis atau nu lain-lainna. Dipasang secara teliti agar tidak kapengpeureman. Nah iya jenis warna cat rambut. Aya warna biru elektrik, aya warna beureum, warna huis, warna hejo neon, aya oge warna bolham. Nah iya urang nangguan bagian iya. Berhubung si teteh nacan angges jadi nunggu antrian. Demi naon urang teh resep nempo proses perawatan rambut. Karena setiap bagian dicekel ku masing-masing pegawena. Hayo teh gojojos. Pokona mah nempo nu kieu teh resep weh. Tadi nama urang ka dieu teh hayang dikepang 2, tapi cek si tetehna ari dikepang 2 mah can ngayakeun cenah. Yang geus we jadi nama nu aya di dinya. Nah ieu teh urang mesen menu anu diauk-auk sirahna. Teuing nya ieu teh ngaranna naon poho deui euy. Anu nyaho ngaran menu diauk-auk ieu coba sepil di komen. Demi naon ayeuna urang kakarak engeuh. Saumur hirup boga sirah asana kakarak ayeuna digelang-gelang. Pantesan nya awewe resep digelang-gelang horeng ngeunaheun euy. Nah beres diauk-auk jeung digelang-gelang langsung ke tahap penyelesaianna. Nah buat marane anu arek ka salon di dieu teh keur aya promo ti ayeuna sampai malam takbir guys. Tuh si teteh oge potong rambut meuni kece pisan euy. Bisi aya nu nanya soal menu atau harga boleh DM akun TokTok Raja Salon. Nah sakitu heula videona. Oke bye bye, see you next vlog.